Assalamualaikum tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade nyaritakeun dongeng anu judulna carita ngeunaan Sunan Gunung Jati. Mangga ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Sunan Gunung Jati. Saujaring carita, Sunan Gunung Jati kantos bumen-bumen di nagri Cina, nyebarkeun agama Islam, malah dugi ka muka pesantren. Sajaba ti ngawulangkeun bag-bagan agama Islam, Sunan Gunung Jati oge kaceluk tiasa nujum. Cariosanana saucap nyata, saciduh metu. Tina katiasaanana, atuh rokaya santri-santrina beuki seueur bae. Geus karuhan nu ngadon tataros mah beurang peuting teu weleh ngabrul. Kocapkeun Maharaja Cina terangeun yen di nagrina aya waliullah anu nyebarkeun agama Islam. Terangeun oge kana katiasaanana. Najan dina manahna tetep masih cangcaya, malah anu dipikapaur mah pangpangna sieun kaelehkeun pangaruh. Laju sang Maharaja teh milari akal pikeun ngusir Sunan Gunung Jati make jalan lemas. Maharaja Cina kaagungan putri anu jenenganana Anyontin. Kacida geulisna jeung pohara dipikamemetna. Sang putri laju disaur ku ramana. Di badan tenan bari diharewosan. Satu tasna kitu Putri Anyontin mundut didangdosan. Nganggo sinjang mangrangkep-rangkep. Ari di jero sinjangna diganjelan ku bokor kuningan anu bunder. Tuluy dibeberes kalawan rapi. Nepi ka sabrehan mah siga pisan putri teh keur kakandungan. Maharaja Cina nimbalan nyaur Sunan Gunung Jati di pasantren kalawan harita keneh kudu kabawa ngadeuheusan ka karaton. Kacaturkeun Sunan Gunung Jati parantos sumping ngadeuheus. Maharaja Cina pok nyarios. Kaula ngahaja ngondang Andika. Lain wae lantaran hayang papanggih. Kaula teh boga anak awewe hiji-hijina anu jenenganana Anyontin. Kaula teh hayang nyaho naha ieu anak kaula teh keur kakandungan atawa henteu jeung iraha kira-kirana baris ngalahirkeunana. Tapi awas lamun engke Andika salah, Andika baris diusir di nagri Cina. Kami teu suka ka jelema anu sok ngabobodo nipu ka batur teh. Kitu tah maksud kaula ngondang teh. Sunan Gunung Jati imut lajeng ngawalon
Gusti numutkeun pamendak abdi putra Kanjeng Gusti teh nuju bobot. Malah ayeuna parantos bulan alaeun moalami deui oge baris babar. Taya sanes mung ku kersaning Gusti Allah anu Maha Kawasa. Barang nguping cariosan Sunan Gunung Jati kitu, teu kaampeuh Maharaja Cina gumujeng ager-ageran. Anjeunna parantos hasil ngalejokeun Sunan Gunung Jati. Dauhanana, "Heh, Syarif Hidayat, andika teh palsu ari kitu mah pandita hina tukang nipu rakyat. Geuning ka kami jeung ka Nyi Putri oge kelu wani ngabobodo. Yeuh bisi andika teu nyaho, Nyi Putri teh teu kakandungan teh sing da can nikah-nikah acan. Melendung soteh pedah bae sampingna diganjelan ku bokor." "Nuhun Gusti Maharaja," dauhan Gusti katampiku asta kalih. "Nanging upami sima abdi parantos miyos ti dieu, nembe Gusti baris uninga yen Nyi Putri teh leres bobot. Montong loba omong tukang tipu. Ayeuna keneh indit Sunan Gunung Jati henteu terus mulih ka Cirebon, tapi angkat heula ka karajaan Bani Israil di tanah Arab. Seja mapagkeun ibuna anu bade dicandak ka Cirebon. Angkatna numpang kana kapal dagang. Kaitung lami angkleung-angkleungan di laut. Kacaritakeun di lebet karaton Maharaja Cina pohara ka geuteunana. Malah nepi ka molototkeun socana awahing ku hayang yakin. Heran jeung kaget anu pohara dumeh. Putri anyontin teh nyaan geuning bobotna. Nyi Putri nya kitu deui, cerik lolongseran bari sasambat ka nu janten ibu ramana. "Aduh ibu ama, kunaon geuning abdi bet kieu? Kunaon atuh geuning abdi teh jadi leres-leres ngandung? Sakumaha anu disaurkeun ku Sunan Gunung Jati? Ama, kumaha atuh abdi ayeuna? Leuh isin teuing ku sadayana, abdi kakandungan barijeng teu gaduh salaki. Telasan bae ama, abdi telasan. Isin teuing, duh ama." Nurutkeun adat Cina harita, kacida gorengna jeung hinana lamun hiji parawan reuneuh teu pupuguh memeh kawin teh. Saumur hirupna baris nanggung wiwirang. Seug komo ieu ninggang di putri raja pisan. Lain bae wirang, tapi moal boa baris guyur sanagara. Dina kaayaan kitu kapaksa Maharaja nibankeun putusan yen anyontin kudu dibuang ka laut sangkan anjeunna teu kawiwirangan.
Barang pok Maharaja ngibankeun putusan, Prameswari ngajerit, "Dedeh, anak king Anyontin hidep rek dibuang ka laut. Aduh anak king anu teu tuah teu dosa. Naha atuh mana goreng teuing milik diri teh. Meureun hidep baris jadi parab lauk engke di laut. Duh, dedeh teuing anak king kakasih aing." Sabada tarapti bring arangkat ka basisir. Teu cacaangan da ngarah taya anu nyahoeun. Nepi ka basisir, Anyontin ditaekeun kana parahu anu taya kamudian. Taya dayungan. Pek dikedeungkeun lalaunan, Anyontin teh dibarang bral miang ti karaton oge kapiuhan teu eling-eling. Tuluy parahu teh disurungkeun ku Ramana. Soloyong ka tengah lautan, sakabeh anu nyaksian careurik awahing ku sedih, teu tega nenjona. Kocapkeun basa kapal nu ditunggangan ku Sunan Gunung Jati balabuh di Cirebon. Jerut Sunan Gunung Jati sareng ibuna lungsur, tuluy arangkat ka basisir, rek ngajugjug Gunung Jati sembung. Sabot kitu katingali aya parahu leutik nyoloyong nyamperkeun. Beuki deukeut, reg Syarif Hidayatullah liren heula bari nyidik-nyidik parahu anu beuki deukeut tea. Kacida kaget jeung heraneunana. Sunan Gunung Jati barang ningal nu tumpak parahu. Singhoreng Putri Anyontin putra Maharaja Cina tea. Sidik katingal yen Nyi Putri nuju ka kandungan. Ras bae anjeunna emut kana lalakonna di nagri Cina. Basa Maharaja Cina nyangka ngabobodo teu pika ngusirna. Lajeng Nyi Putri teh dihanjatkeun. Ari Putri Anyontin ngan bengong bae lantaran acan jejeg emutanana. Tapi sanggeus rada lila mah emuteun yen jelema anu dipayunana teh Sunan Gunung Jati. Buru-buru Putri teh sujud sideku ka anjeunna. Pok ampun-ampunan, neda dihapunten, sarta nyuhunkeun tulung sangkan mulang deui ka asalna. Nepi ka inghak-inghakan nangis dumeh wirang ka kandungan kalawan teu kaagungan caroge. Kocapkeun panuhun Putri Anyontin teh dicumponan ku Sunan Gunung Jati harita keneh. Putri Anyontin diulang maca sahadat pikeun asup Islam. Sanggeus Putri Anyontin ngucapkeun sahadat, ujug-ujug burusut bae bokor jeung sinjang-sinjang nu dipake ganjel patuanganana teh marurag, arudulan, sarta patuangan Putri Anyontin teh lepet deui sabihara-sabihari.